Enjing sadayana sampurasun. Pemirsa patepang deui sareng Abi Azhar Subhi Jeung simkuring di Kidarmawan dina acara Warkisa Warta Sakilas Sacil. Unggal dinten Rebo tabu 8.30 dugi ka tabu 9 WUB. Salila 30 menit kapayun. Warkisa bade ngadugikeun warta terupdate, terpercaya, sareng terakurat. Kejadian kriminalitas keur bumi-bumina sapertos kejadian dinten kamari Senin aya salah hiji warga nu kamalingan motor di salah hiji kampung Durian Runtuh. Kejadian dimulai sekitar tabuh 2 berang nalika korban nuju barobo jeung palaku geus merhatikeun eta imah korban ti jauh. Sakira situasi tos aman, para pelaku gancang ngalancarkeun eta aksina. Salengkapna aya gina nu tos aya di lokasi kejadian, mangga gina dihaturanaikeun. Abdi ayeuna teh aya di tempat kejadian sareng korban tina kejadian kemalingan motor teh. Punten sareng teteh saha namina dina ya. Mun kumaha tiasa dicaritakeun kejadian pencurian eta motor teh. Jadi tabu 2 berang abdi teh nuju bobo tas motor teh geus diparkirkeun di luar. Meureun si palaku teh tos merhatikeun bumi abdi teh jauh-jauh hari meureunnya nalika di dieu mah sepi teras tabu tilu abdi teh karek pugah pas ditinggali nah motor teh aya. Pas abdi lihat CCTV teh apa teh dipaling ku bangsat. Teras teh lapor ka polisi. Atos neng pas apal di bangsat abdi teh jeung rerencangan langsung lapor ke polisi. Teras ayeuna palakuna tos katangkap atau napi kumaha? Acan neng da ku polisi ge nuju ditindaklanjuti. Oh gitu, mohon atur nuhun teh. Informasina tos didugikeun, mugi-mugi palakuna enggal katangkap. Mohon sakitu laporan ti abdi mangga dihaturkeun deui ka Azhar jeung Diki di studio. Salajengna aya warta ngeunaan kriminalitas deui wae. Nah eta penyamretan anu dialaman ku mahasiswa. Saatos juga pariwara berikut ieu. Pamirsa, salajengna aya warta ngeunaan pajamretan kantong nu dialaman ku mahasiswa nu nuju mapah bade euwih ka kosanana. Nalika maranehna rame ngobrol sajajalan, korbanna teu sadar tos aya nu merhatikeun ti jauh. Tempatna di Jalan Kadika Mesra. Palaku panjamretan eta kabur, tapi beunang keluarga nu aya di dunia. Kejadian eta ka video ku budak anu keur nyieun konten di salah sahiji aplikasi. Salengkapna aya Septira nu tos di lokasi kejadian. Mangga Septira dihaturanakeun. Abdi Septira, ayeuna abdi tos aya di lokasi kejadian sareng saksi mata tina kejadian panjamretan. Punten sareng saha namina? Jinjing dina. Mun kumaha tiasa dicaritakeun kejadianana? Jinten abdi nuju ngedang terus aya motor liput sareng aya sareng buruk. Ternyata itu teh jamret. Terus kumaha eta palaku teh tiasa katangkep keluarga? Kan eta korban ngajarowok tarik, tak arurang oge ngiring ngajarowok. Teras keluarga dibantu oge ngudak. Ngahadang eta palaku jantan palakuna katangkap. Nah terus palakuna dibawa keluarga ke kantor polisi. Oh gitu, mohon hatur nuhun Rindin sareng Gina atas ngadugikeun informasina. Mohon sakitu laporan ti abdi, mangga dihaturakeun ka Ajay sareng Diki di studio. Hatur nuhun Septira, tekalasan tos setengah jam Warkisa kapaturan pamiarsa sadaya. Patepang deui sareng Abi Minggu Payun dinten Rebo tabu 8.30 dugi ka 9. Ka pasar meser buah anggur, kadar labu pas di parakatan
Sakitu nu dipihatur punten pilih aya kalapatan. Wilujeng siang sadayana. Mantap. Udah ya. Ah. Serius gak Rin? Dan satu Udah gue mulai. Nah, acara Warkisa Warta Sakulah Sasil dinten Senin kamari gabung saji warga salah